Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di sareng sim kuring dina channel Dongsun TV. Sapatos biasa sim kuring baris ngahibur pamirsa sadayana ku dongeng-dongeng Sunda pilihan. Dina waktu ayeuna aya hiji carios anu judulna Dipikabogoh. Ieu carios teh karya Cucu Rahmat anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2823. Yuk cuang lajengkeun we kana cariosna. Hatur nuhun anu satia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju teu damang mugia enggal didamangkeun. Anu nuju aya maksad mugia di paparinan kalancaran dina pamaksadanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk cuang kana cariosna we Dipikabogoh. Siapkeun leueuteuna, siapkeun cikopina, wilujeng ngadangukeun. Nya mimiti mah keung mun peuting-peuting katampian teh. Marmir can ge encan bulu punduk asa geus ngandelan. Jeung lah pokona mah anu kitu we. Ari dipikir deui maknya rek terus-terusan kitu ngagugulung kasieun. Meureun wayahna kudu maksakeun daripada nahan kahampangan atawa naon wae anu akhirna matak pipanyakiteun. Nya kadeunakeun kusabab geus biasa rineh sok kukumbah wadah nyeseuh atawa sakalian mun keur karinang mah sok pirajeunan bari mandi sagala. Ih, parawanana naon maneh mah Ika? Eueuh kasieun sakitu tempat pika keungeun. Nya laluasan sok mandi peuting, kumaha sia mun aya nu noong na teu sieun diperkosa. Ih. Kitu babasan nu dikelentem ku bibi-bibi bari ting birikidik. Tapi teu ieu dipalire ukur unggeuk we. Ari geus kudu kumaha atuh? Daik mah teu boga kamar mandi di jero imah jiga bi imah atawa jiga bi ita. Jadi mun hayang kacai teh nya katampian. Teu ngajarawab deui geus dikitukeun mah. Ukur ku kulutus bari ting laleos. Bae kumaha iik wae rek dipekanya atawa rek diantepkeun ge teu masalah. Tuman atuh da jiga nu nya tapi teu mere solusi. Da mun sakalian peuting-peuting milu ka kamar mandina tada ieu dibuka panto. Matak rek saha nu ngalarang, rek beurang, rek beuting, najan-jan ari ge bebas suka-suka we. Kabeneran ari imah teh rada anggang ti tatangga. Sisi balong gede anu pagigir-gigir jeung walungan Ciagung. Lebah tambakan juru wetan deket pangbedahan ngacegir tangkal jengkol anu geus gerot. Katuhueuna tangkal nangka, manalika jeung jambu batu. Tangkal kalapa mah ngajajar aya genepna, belah kenca parat nepi ka pangkarangan imah. Ari gigir tampian ngaroyom tangkal kersen anu tangkalna ngahaja dipaku dijieun keur panahan tampian. 2 tahun ka tukang mah teu kieu darobahna ge 180 derajat. Harita mah aya keneh si mama, si bapa jeung lanceuk lalaki, malahan aloge aya sok milu mondok. Ganti sabrak si mama jeung si bapa parasea terus napi pisahan kari iik jeung lanceuk anu nyicingan imah teh. Bulan-bulan si bapa gering nangtung ngalang layung, hanjelu asa diheulang cenah. Padahal teu gugur teu angin, kitu pok-pokanana teh teuing naon maksudna da iik mah teu ngarti. Hiji peuting si bapa lunta ti imah apal soteh basa subuh rek katampian ningali panto dapur muka. Neang ka kamarna geus eueuh, muka lomari taya baju nu nyoceng. Artina ukur saraket badan anu dibawana. Bulan-bulan deteangan ku lanceuk jeung ku emang ditatanyakeun tapi taya raratanana. Kadianakeun menang beja ti imam cenah kapanggih tapi si bapa teu dibawa balik. Dititipkeun ka uwana imam anu aya di Ranca Buaya, maturan bari sakalian titirah.
Ari si mamah mah da teu lila saenggeus papisah teh terus dikawin ku babaturan sapagaweanana anu saterusna dibawa indit ngajakan eta ge ngan gideg asa ragab ku bapa tere. 5 bulan ka tukang lanceuk geuring parna sarua jiga nu kaalaman ku bapa nepi ka teu katulunganana. Nya akhirna nyorangan nyecingan imah teh. Kungsi eta ge ngajak deui alo sinamaturan mondok. Tapi mugen najan diolo sieun cenah. Kring ngarongkong HP imam anu nelepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aa, kumaha iik damang? Sae? Aa moal bosen-bosen naroskeun perkawis eta. Naon eta? Ih, api-apinya. Muhun naon eta? Aa bakal teras miharep salira. Nah teu ngawaler. Duka atunya iik teu acan limutan ka dinya. Paminampi moal diengkekeun deui bakal uih ayeuna keneh. Sakantenan sareng ambu bade ka bumi sejak ngalamar. Dukanya buru-buru nutup HP. Hoream ari geus ngomongkeun masalah eta teh. Teuing kunaon bet asa cua we padahal bobogohan jeung A Imam teh lain sakatiga. Ceuk sarerea ke pasangan anu serasi. Kaditu ka dieu babarengan lir gula jeung peueutna ngan saprak A Imam masantren jadi jarang panggih jeung nu matak jadi anehna teh naha kadienakeun mah bet jadi ngewa ka inyana teh. Sanggeus nunda HP ngoloyong ka dapur nyokot kumbaheun jeung anduk. Barang muka panto dapur angin nebak kana buuk kana awak ngoyagkeun dahan kersen di tampian nyelecep mepes awak anu kareunang. Kukumbah teh teu lila pira urut sorangan geus kitu mah ucul-ucul muka baju burus mandi. Hiliwir angin nembak kana tonggong jiga nu ngusapan teu dipalire da geus biasa jongjon we nyambunan awak. Paralak lebah nangka jiga aya nu ngawurkeun keusik direret bisi aya jelema. Saenggeus dirasa eueuh sasaha neruskeun deui mandi malah bari ngahariring sagala. Panon cepel heuai mah geus teu kaitung padahal karek 11:30. Sanggeus mamener bantal reup eureum. Sah nu aya di dinya rea ngajawab ke. Ngan leungeun kaburu dicepengan. Bade ka mana bageur? Di mana ieu? Panuju di rapalan. Ke sahanya? Nyimas. Sorana agem mencerong seukeut ka Angga Kusuma. Teu percaya kana titingalian. Gagah dangdanan jiga raja. Di makuta taretes emas saenggeus kumpul pangacian nyeh imut. Kang Angga? Nyimas, geus sah ayeuna mah urang duaan teh. Bari ngaranggem dua leungeun. Unggek bari imut hate kebek pinuh ku kabagjaan terus rarat-reret ka sabudeureun ponggawa jarangkung badag ngabaris samakta pakarang. Salira nuju aya di karaton. Unggek bari imut keur kitu. Mata peda panon teh teu awas. Hawar-hawar aya soratan katinggalan. Angga Kusuma rungah ringeuh. Sora sahanya keke nah bet jiga sora. Seor angin nebak tarik pisan kana pelaminan. Buru-buru cengkat. Bade ka mana? Leungeun dicepengan meuni pageuh. Angga Kusuma cengkat bari ngaleupaskeun cekelanana. Lajag-lejeg nulang cangkeng. Teangan mangkelukna. Teu kudu diteangan, uing aya di dieu. Imam jol ngabedega hareupeun sarerea make gamis diikat sarwa bodas. Imam. Cangkalak Angga Kusuma marentah ka para punggawa. Imam peureum bari kunyem-kunyem langit tedak sakala jadi poek. Seor teuing ti mana datangna angin puyuh lilimbungan nepi ka loba nu ka bawah hiber. Celebet tatit mecut panggung tangkap paburantak. Atuh sinden jeung nayaga buriak lalumpatan bari ting jarerit peledah grieg pelandongan inggeng.
Keur paciweuh sakilat cangkeng disambar saterusna ngebelesat di bawah kacomantara. "Kakang!" Leungeun Ranggah bari ningali ka handap. Angga Kusuma keur ngudag sarua bari ngapung. "Turunkeun Iik." "Bangsat," Angga Kusuma jojorobokan. Iman mah hare-hare we malah hiberna beuki tarik lir ka pinis. Ngareret ka tukang hanjelu sabab Angga Kusuma geus teu katingali. Teu lila crek dina mumunggang pasir korejat. Noron ngimpi teh ampir unggal malam Jumaah. Ari mimitina mah ngimpi teh Iik beujol keur aya di hiji taman anu endah pisan. Kembang ros satungtung deuleu, seungit keur meujeuhna mekar, tangkal apel bareureum karimetik. Handapeuna dina sela-sela akar ngocor cinyusu mendengakeun selang. Kumpai ting gareboy ocon jeung pada baturna. Keur anteng nyoocai dina kalangkang jiga aya nu keur ngajanteng. Barang tanggah buru-buru cengkat bari mundur ngan pigeulang kaburu dicepeng. Bade ka mana? Ukur melong teu ngomong teu ngaleupaskeun cekelan kasima ku gandangna. "Kula Angga Kusuma." "Saha salira teh?" Ih Kak." Buru-buru tungkul teu wani lila padu teuteup. "Salila kersa ku akang di." Reup dadak sakala kaayaan jadi cedem. Inyana kerung bari ngepaskeun cekelan. Sanes waktos cuang tepang deui. Saterusna ngiles teuing ka mana. Impian teh terus nyambung. Hiji mangsa mah diajak lalayar di tengah sagara duaan kedal janji rek saati. Ngarkeun anteng lalayar parahu ujug-ujug rek ti kelebuh. Ampir-ampiran we ti kerelep. Keheul naha unggal-unggal keur senang pasti we aya gangguan jika aya nu niat teleka. Nepi ka bieu impian teh geus dirapalan, bagja oleng pangantenan jeung Kakang Angga ngan kaburu diganggu ku Imam. Keheul naha beut aya Imam. Aambean seungit kembang ros barang beunta keur dina kasur anu seprena pinuh ku kembang ros beureum diamparkeun. Kulambu hiasan jeung sakabeh pernak-pernik nu aya di dinya sing sarwa beureum. "Nyimas." Lalaunan Angga Kusuma nyurungkeun awak sina ngandayagdag kana kasur. "Kakang." Ti koro karasa garing, eling Nyai dina ceuli ciga aya nu ngaharewos. "Teu dipalire istighfar, angger teu dipalire. Eling ngorejat bari terus rarat-reret. Geuning naha beut aya di dieu, cuih meuni barau kieu. Pan cikeneh teh keur aya di kamar panganten Lin." Bapak di mana?" "Belah dieu bager." Rada Angga ngajanteng di pangsi hideung. Duaan anu saurang mah deui teu pati jelas. "Sareng saha Bapak di dieu?" "Jeung kuring." Nu tukangeunana ngajawab, "Disidik-sidik nyeh Imam Seuri, crot ciciduh cua tuda geus kumaha wani ngaganggu." "Bohongan boga panon teh kalah bolototna we hungkul." Imam ngagerendang. Naon maksudna? Saha nu lolong?" "Anjeun." Ngagerendang deui jika nu apal kana kareteg hate. Molotot bari meureup ka Imam bakat ku keheul. "Ulah kitu bager." "Iik mah teu naon, tah si Imam nu ngamimitian." Curug bentik nunjuk ka Imam. "Koplok nanaonan ieu?" Angga Kusuma nu tadi diuk terus cengkat bari nulak cangkeng. "Sia nu nanaonan geus sidik beda alam." Imam Malik muncereng. "Urusan kula eta mah." "Nya, ngan ayeuna jadi urusan aing." "Naon hak anjeun ngaganggu katingtriman kula jeung pamajikan kula?" "Tuh nya si koplok mah." "Naon?" "Ngukur ka kujur atuh." "Aing raja." "Raja naon? Raja singa, raja monyet." "Gandeng, nanaonan ari maneh Imam camplak kitu." "Hus, nah nyarios teh kasar." Bapak ngahwit. "Tuh mantuda." "Sawios Pak, haling urang warah." "Titip ikawe Bapak mah." "Teu sudi teuing aing mah dititipkeun ka jalma kitu.
na ari bapak teu apal pan iik teh tos nikah ta ieu salah ke iik. Dadaykanan atuh dikawin ku alak cuma pakasiah ulah sambat karniaya kakang. Nyepengan lengan Angga Kusuma ngan dikepeskeun. Mundur sing jauh. Buru-buru nyamperkeun ka bapak ngajauhan tidinya. Imam jeung Angga Kusuma pahareup-hareup tingali bisi hayang apal rupa aslina. Imam meremkeun panona rep sidakep si muku tunggal mepet bayu pancadria. Angga Kusuma kerung terus pasang kuda-kuda bari sarua kunyem-kunyem. Rieg prusut tanah batu letik jeung stalaktit nu aya dina langit kuha maruragan brak-bruk di mana-mana. Rek ngaruksa kerajaan aing Angga Kusuma ngagerem dirempetkeun jeung sia sakalian. Cucungah Imam tengah jawab ngan sanggeus bebacaan rada lila terus nyurungkeun dua dampal leungeunna ka hareup. Rieg beuki inggeng beuki loba stalaktit anu marurag. Tangka Angga Kusuma ge kacengkangkeun. Rikat hudang bari terus dangah. Ulah sambat karniaya sia. Geus kitu mah awak nu tadina dedeg sampe teh robah. Ngajanggelek jadi hiji makhluk anu pikasieun. Jangkung badag ampir jujul kana lalangit kuha. Leungeun jeung ramok ranggoas sareukeut saawak-awak budugan patengah jeung bisul. Arutai bilatung bari ngaluarkeun bau hangro anu pohara. Panon kences sabelah beungeutna beureum bolege rekawas daging nu geus kaduruk lila. Sihung ranggeteng lebah sungutna ngabulaeh getih pacampur jeung nana. Innalillahi Gusti nah jadi ngabiri gidig saenggeus ningali Angga Kusuma salin jinis. Matake kunaon atuh iik teh? Alhamdulillah ditangtayungan keneh ku Maha Kawasa. Saha aran sia nu sabenerna? Imam nanya sarua ngabiri gidig geus ningali kitu mah. Aing kala marica. Paingan lada ari marica mah. Wah, eta jurig teh mura. Imam mundur sababaraha lengkah nyingkahan pangburana. Saenggeus rada jauh sidakep deui cara tadi. Gusti teu aya deui panang tayungan pamuntangan iwal ti ka Allah. Diri ukur sasampiran awak sasampayan nyanggakeun sadaya-daya. Beuheung teuk-teukeun sugu genteng belokeun bapak ngagerendeng. Dua dampal Imam semeta beri ngagorowok. Sajan curik sati setan kawawasa moal nepi kana mulyana manusia. Kun biidnillah tobat. Kala marica ujug-ujug ngajerit jiga keur ngarasakeun kanyeri anu pohara abrug-abrugan. Gugulitikan ngabadugan geger guha nepi ka Amaradul. Bray. Alhamdulillah. Pak, bapak. Syukur hidup geus eling bari nyepengan awak sangkan bisa diuk. Saenggeus nunda anggal 3 siki karek disarandekeun. Kunaon atuh iik teh? Istirahatkeun we heula. Imam, inyana ukur siri. Aya naon ieu ning seueur jalmi? Bapak Imam malah biita jeung biimah ge aya. Sadudulur ngariung di patengahan. Syukur iik geus eling mah. Ibi mah maneh hariwang. Biimah ngised terus mencetan suku. Nginum heula. Biita ngasongkeun emuk di tampanan ku bapak terus diinumkeun. Aya naon ieu teh? Sok atuh ku uwa samemeh ngomong ngarenghap jero naker. Panjang lalakonna ieu teh. Muhun kumaha? Ieu kajadian teh mimitina mah ti Imam Surti terus ngadeuketan ngusapan tak-tak bapak. Mimitina mah basa si mamah gawe di pabrik wig teh. Awalna mah taya kajadian naon, biasa-biasa we. Ngan saenggeus sababaraha bulan, mimiti karasa aneh. Si mamah teh jiga nu hilang akal. Hilang akal kumaha wa? Nya hilang akal. Mun disampeurkeun ku uwa teh sok ngabiri gidig terus lumpat ka cai bari utah balongkengan. Kunaon cenah hamil? Us.
kasalaki jadi ngalawan padahal iraha teuing sok kitu. Terus teu kaup digenggereukeun pasti nyangangang. Geus kitu mah mindeng we pasehat teh tah. Imam mere isyarat sangkan neruskeun caritana. Tah panganggesanana si mamah teh Gusti ngajak pipisahan. Asa dibentar tengah poe ereng-erengan. Tegugur teu angin tuda ngan kusabab terus maksa akhirna ditedunan najan teu ridoge geuning. Geuning kumaha wa? Si Uwa mah gantung deungeun ah. Muhun kumaha wa? Bi Ita mairan. Geuning si mamah teh bobogohan jeung atasanana. Kutan? Bi Ita jeung Bi Imah meh bareng. Nya apal so teh heuleut 2 minggu ti tas cerai, si mamah dikawin ku eta lalaki di jieun anu kadua. Gusti Bapak nungku praraina. Imam ngusapan deui, teu karasa cipanon merebay. Teras kumaha pangnatiasa nyambung sareng nu kaalaman ku Iik? Ku abdi cuang teraskeun. Imam nempas, Bapak unggek bari ngusap pipina. Tah nya Sujang sok burukeun nilaah ku si Uwa mah. Bade diteruskeun ieu teh. Komo wae. Tah eta lalaki teh teu wajar sabab make cara anu teu muhasabah. Kumaha kitu? Ku cara dudukun. Awak apa ditundaan jurig budug. Tujuanana sangkan mun ningali apa teh sina geuleuheun. Sabab katingalina ku mamah mah apa teh budugan bilatungan bari bau hangru. Gusti Uwa nasib teh geuning. Bi Imah ngawih-wih ceurik. Teung teuingan deleka pisan. Geus ece. Nganda teu ukur nyicingan hungkul eta jurig teh. Saterusna mah pikeun dahar jeung nambah kakuatanana nya ngagorogotan awak apa ti jero. Temahna gering nangtung ngalang layung tah. Muhun saleresna mah apa teh teu leungit. Komo kakaburan mah tapi dicanda ku abdi kapun Uwa di ranca buaya. Sina titirah sakantenan ngobaran panyawatna. Oh, muhun. Ari si Aa. Imam tungkul samemeh ngajawab. Si Aa ge sarua. Saenggeusna apa di pasihan pamager eta jurig teh kabur. Nya nyicingan awak si Aa. Hampura Aa abdi teu tiasa nulungan. Gusti terus saenggeusna si Aa ngantunkeun eta jurig teh sabenerna mah ngincer Iik. Ngan naon Pak? Paningali pindah ka Bapak. Jigana eta jurig teh bogoheun pas ningali Iik mah. Ditungtungan ku seuri. Gusti amit-amit. Nya cek ibi ge naon bet sok resep mani peuting atuh da. Eta ku Iik karasana kumaha? Muhun Bi Iik teh janten wanian. Kasasaha sok ngalawan malah ka age. Jadi ngewanya. Hapunten Iik, bari luk tungkul Imam unggek bari seuri. Alhamdulillah, muji syukur Kahiyang Agung anu parantos ngaping ngajaring urang sarerea. Sangkan tetep dina kaimanan kaislaman. Amin. Meh bareng. Kring. Sora telepon. Saha? Bapak curingkah saenggeus ditingali ti mamah. Ning, angkat. Halo, Mah. Iik, si Papih maot tabrakan di jalan tol. Ditungtungan ku ceurik. Cag pamirsa. Sakitu panginten ieu judul carios teh nyaeta di Pikabogoh karya Cucu Rahmat. Nyaeta ieu teh hiji pasangan suami istri anu si istrina damel di bogohan ku dununganana. Nyaeta kumake cara anu kotor jadi ngaieukeun salakina bapana Ika nya. Jadi bapana Ika teh sina titinggalian istrina teh sina budug. Nah, terus pas ka Ika jadi bogoheun eta jurig teh. Untungna teh katulungan keneh ku Imam sareng ku bapana. Nya di balikeun deui ka nu ngintuna. Akhirna eta bapa terena Ika teh
Nah gitu ari alatana mah tabrakan saurang teh. Paluh alamnya pamirsa ieu carios teh nya kitu teh ulah sok ibak sareupna komo di luar atau nepi di tampian mah palalaur bilih aya makhluk-makhluk tak kasat mata anu resepkeun ka urang. Sakitu we panginten teh sim kuring hapuntenna bila kakerengan sareng kelepatan. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina ieu channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan palawargi sadayana digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng patepang deui dina cariyos nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.